Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayu orang ngalajengkeun deui hanca derasan orang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz ka-2 bab ka-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Abu Talhah al-Ansari ari ieu eta Abu Talhah al-Ansari wa qaribuhu sareng pirang-pirang kerabatna Abu Talhah. Waroda sumping bil hadis sahihi dina hadis anu sahih naon anna Abu Talhah al-Ansariya sayaktosna Abu Talhah al-Ansari radhiyallahu moga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Abu Talhah kana eta aya itu Abu Talhah teh aktsarul ansori eta pangseueurna kerabat Ansor bil Madinati di Madinah naonna malan hartana minakhlin tina korma wa kana sareng aya ahab amwalihi eta pang dipika cinta pirang-pirang hartana itu Abu Talhah ilaihi munggu Abu Talhah teh biruhau naon biruhau tanah biruha ya satu nakhlin eta kebon korma wakana sareng aya itu biruha teh mustaqbilatal masjidi eta nyang hareup ka masjid wakana sareng aya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha eta sok lebet itu Rasul ka biruha wa yashrabu sareng ngaleut Rasul min ma'in dina cai fiha nu eta tetep dina itu biruha toyibin anu alus palamma nazalat nalikana turun naon hadil ayatu ieu ayat lan danalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ayat lan danalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan danalu moal meunang anjeun albirra kana kaalusan hatta tunfiqu sehingga ngimpakeun aranjeun kabeh mimma tina perkara tuhibbun anu dipika cinta ku aranjeun. Jaa sumping sa Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pas nyarios itu Abu Talhah ya Rasulullah he ya Rasulullah innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala anzala eta nulunkeun Allah alaika ka anjeun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kana ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa in ahabba mali sareng sayaktosna pang dipika resep harta kuring ilaya ku kuring biruhau eta tanah biruha wa inna sareng sayaktosna itu biruha teh sedekahun eta jadi sedekah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala arju ngarep-ngarep kuring biruha kana kasayanana itu biruha waduh roha sareng simpenan biruha indallahi ta'ala munggu Allah ta'ala wadoha mangka nyimpen anjeun kana itu sedekah ya Rasulullah hai Rasulullah haitsu araka sehingga maparin terang ka anjeun insyaallah Gusti Allah faqala teras nyarios Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bakhin sae pisan zalika ari itu malun robihun eta harta anu untung zalika ari itu mal teh malun robihun eta harta anu untung wakor sami itu sareng nyata nguping kuring makana perkara kuota anu nyarios anjeun wa ini sareng sayaktosna kuring aro eta maparin terang kuring antaj alha kana yen ngajadikeun anjeun kana itu sedekah lil aqrabina ka pirang-pirang kerabat faqala teras nyarios Abu Talhah af'alu bakal migawe kuring ya Rasulullah hai Rasulullah faqasamaha teras ngabagi kana itu sedekah sa Abu Talhah bi aqribihi di pirang-pirang kerabatna Abu Talhah wa bani ammihi sareng putra pamana Abu Talhah qissatun ukhra ari ieu eta kisah anu sejen baina makana nalikana aya saha sahabatu pirang-pirang sahabat radhiyallahu anhum jalisina eta caralik inda Nabi sallallahu alaihi wasallam dicakeun Nabi sallallahu alaihi wasallam iz qala ujug-ujug nyarios Nabi la yujalisuna ulah dayuk sarta urang sadayana sahaqati rahimin anu megatkeun silaturahmi Pakoma teras ngadeg sahapatan hiji pamuda minal halqati tina riungan Fa'ata teras sumping itu pata kholatan kabibi lahu nu eta tetep pikeun itu fatan
qad kana nyata aya bainahuma eta tetep diantara itu kholah sareng patan teh naon ba'nu nizain sapalih papaseaan pastagfaro teras nyuhunkeun hapunten itu kholah lahu ka fata tuma ada teras uih deui itu fata ilal majlisi ka riungan pakola teras nyarios Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inna rahmata sayaktosna rahmat la tangzilu eta moal turun itu rahmat ala qaumin kahiji kaum wa fihim sareng eta tetep di itu kaum teh qati'ur rahmin ari aya jalma anu magatkeun silaturahmi sakitu heula wallahu a'lam bishawab.